aki-aki mah lempangna bet bongkok. Nya atuh da geus kolot. Tapi ayahnya dia aki-aki nu lempangna acruk-acrugan. Akina saha Adel? Akina Kang Guru. Hah? Tah dia. Tah itu dia. Kasebeleun jelema teh. Kunaha ibu siga nu karasal kitu? Puguh ibu teh keur ngambek ka konter pulsa. Emangna kurang ajar ka ibu? Enya, ibu teh meuli pulsa. Ngada ditanya ke nomor HP. Teu sopan kan? Nya atuh Bu, pasti nanya ke nomor HP. Piraku nanya ke nomor sepatu. Oh, enya nya. Mang, ari Mang masih kena nyimpang ujung berung. Masih atuh pasar ujung berung dicekel ku dewek. Mimiti Cijambe, Pasir Impun, Sindang Laya, nepikeun ka Cikadut, dewek nu nyekel. Ampun Bang Jago. Mimiti tukang ojek, tukang parkir, nepikeun ka PKL. Setor ka dewek. Jagopan dewek. Aya nu leuwih jago ti Mang. Saha lur? Jelema anu wani nembak pamajikan batur hareupeun salakina. Aya naon dia manajegan bingung gitu. Kebenaran aya ada apa peribahasa? Apal atuh peribahasa makan ada jagona. Ieu peribahasana ada gula, ada titik-titik. Oh, gampang atuh kitu mah. Ada gula, ada kopi. Deuh, ayeuna mah asa ketempo senang wae emang euy. Pasti atuh. Biasana mah ningali pamajikan di dinya, mos-mos ceurik, nepi ka 3-4 kali ceurik sapoe teh. Insap ayeuna mah wa. Urang moal nyuncekeun pamajikan deui. Gaji urang kabeh dibikeun ka pamajikan. Naha? Coba bayangkeun, sakali ceurik karugian urang gede pisan. Non hubungana ceurik jeung karugian. Tah, lamun awewe ceurik ti mimiti blush on, eyeliner, eyeshadow, nika kontak lens, palid dah 750.000 ngalayang. Oh no. Terus Lamun sapoe ceurik 4 kali bangkrut aing mah. Aduh. heueuh nya euy. Bisa-bisa urang-urang nu ceurik. Tah eta anjing.
kacau, pokoknya kacau iya mah. Kunaon mang segan karasel kitu. Heeh. Geus nganter budak ka pertandingan taekwondo. Eleh meunang. Nya eta eleh. Abet eleh. Ditajongan ku batur tengah bales. Lain papagahan atuh. Puguh enggeus di papagahan. Kalah ngomong budak nate. Biar Tuhan yang membalas. Bibit virus usia 16 bulan gitu dia bibit kopi terus buahan tinggal dia terus siap panen ya apa kedah terang ya maka buahannya dinten ieu dinten terakhir abdi ngadampingi akang duaan janten penyuluh pertanian. Mudah-mudahan ilmu anu didapat biasa bermanfaat kanggo akang duaan di lapangan. Amin. Insya Allah upami akang duaan tos lulus pengen sertifikat di perhutani. Nah, kayaknya abdi balik tumaros ya. Tah upami Kang Herdi ya patarosan. Upami bibit pina 10 dipelakeun hiji tinggal sabaraha. Tinggal salapan, Pak. Ngeres pisan berarti ilmu pertanian terus nerap ka Kang Herdi. Tah, upami Kang Lepan tinggal Siap, tinggal di ujung berung, Pak. Hati-hati mah, jalannya lempang. Kunaon ibu sudah mengabakan? Puguhan. Si mimiti si cabe. Pasir impun. Asa katingali senang wae nama pasti ilmu pertanian anu didapat sudahnya abah. gua pohonnya jadi